Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anu ka 27 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka 27na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tompak dung dung tes. Si Bayu Ireng harita nangtung di tengah halimun hideung. Awakna siga nu pinuh ku hawa panas anu teu asak dirasa ku manusia. Panonna buringas beureum siga ruhai. Tandana si Bayu Ireng masih boga sesa amarah ti waktu kamari gagal ngalakukeun jeung naklukeun lamsijan. Sedangkan Pak Daud masih katempo muringis nahan kanyeri. Pingpingna lumayan nyeri akibat tajongan tadi. Tapi dina hate Pak Daud tetep keukeuh hayang maksakeun ka hayang ngakalakeun lamsijan. Pokona si lamsijan kudu sirna ti ieu muka bumi. Kumaha wae oge carana anu dilakukeun ku aing ayeuna. Pokona kudu modar si lamsijan. Si Bayu Ireng muncereng bari pok nyentak ka Pak Daud. Jelaskeun heula daun maksud sia teh Daud. Sanggeus kejadian saminggu kamari. Ngaing lain berarti eleh ku si lamsijan. Tapi masalahna si lamsijan lain jalma jore-jore. Eta mangkluk anu ngajagana jeung anu ngajagana eta lain sambarang makhluk teu Daud. Naon maksudna pangarsa? Makhluk naon anu sabenerna anu geus ngajagaan si lamsijan Jun?
Sinini kuncen gancang nyeletuk bari rada semu sinis. Lamsijan teh geus dipaparin panang tayungan ku jin geulis anu ngaran Fatimah. Nyaeta jin anu kungsi marengan manehna waktu ngarumpakeun si Bayu Ireng saminggu ka tukang. Mun eta jin masih aya di gigireun si Lamsijan, pangersa Bayu Ireng oge rada hese sabab eta jin teh lain jin samanea. Nepi ka ayeuna ngaing masih ngerasa si gaya kekuatan sejen anu nyeluk tulang tonggong waktu rek nyedot nyawa si Lamsijan dele Daud. Tepuguh sabenerna naon jurus anu dipake ku si Lamsijan, tapi ngaing yakin eta pasti pangaruh jin Fatimah lain tina jurus si Lamsijan. Kitu tah Daud. Pak Daud narik napas panjang semu berat, tapi ari sikap angkuh jeung sombong nama masih gede keneh najan kitu kaayanana. Pok kadenge deui Pak Daud cumarita. Pokona kuring mah teu hayang apalna naon Sun. Anu penting si Lamsijan musnah tilar ti ieu dunya. Salira pasti bisa pangersa. Ulah hariwang keur tumbal nama kuring sanggup nadunanana Sun. Heug daun sagarupa anu dipikayang ku Andika kukula diusahakeun. Seret satuluyna si Bayu Ireng nembuskeun leungeunna kana taneuh makam. Didinya manehna nyokot batu hideung herang sagede muncang bari terus disodorkeun ka Pak Daud. Daud, tugas ieu ngan ukur hiji, bawa ieu batu ka jalma nu paling deket jeung si Lamsijan, sarta pastikeun batu ieu diteundeun di tempat heesna si Lamsijan peuting ieu. Sing ingat Daud, lamun mah batu ieu salah nempatkeun, lain si Lamsijan anu bakal kabedil, tapi diri sorangan anu bakal cilaka. Batu ieu mangrupakeun batu samber nyawa. Sakali salah nyawa taruhanana dele Daud. Lang sajongjongan mah Pak Daud jadi ngahuleng, bingung sabab teu nyaho kasaha kudu nitah neundeun eta batu, kana pangadengan atawa kana pangsarean Lamsijan. Dina uteuk Pak Daud seeutik oge teu kapikir kumaha picaraeunana. Nakunaon kala ngahuleng jentul kitu sia Daud? Can ngopi sia teh Daud? Tanya si Bayu Ireng. Atos. Kopi daun. Biasa kopi menang pesen ti Ki Agus Jago. Wah, baru Ki Agus Jago sok gajualan kopinya. Sanes sok ngicalan, tapi eta dina gigir belah kenca dihandap. Tinggal klik didinya ya kopi hideung raos Sun. Oh nya atuh kaula rek ngajaran nyobaan meuli jeung rek cak out. Nyai mah hitung-hitung bantuan we ka Ki Agus Jago. Oh muhun sae Sun. Lain sae kunaon ari sia geus ngopi masih kene ngahulang jentul kitu Daud. Kunaon? Cek si Bayu Ireng mencerong. Nu matak kuring teh jadi bingung kumaha carana atuh Sun. Sedengkeun lamun nitah oge dawuh jalma titaheun kasaha nitahna.
Da kuring mah taya nu wau jeung babaturan silam sijan. Cek Pak Daud, da memang bener ari kudu asup ka imah lamsijan mah asa kudu hese. Sabab teu akrab jeung batur-batur si lamsijan. Jeung deui manehna teu nyahoeun yen lamsijan geus saminggu ieu mondok moe di Neng Euis alatan melangeun salagi Pak Daud can bebalik pikir mah. Tapi saterusna utek Pak Daud ngadadak ingat kasih Hamid jeung si Badrun. Oh nya pangarsa, kuring sanggup pangarsa, sanggup. Tah kitu atuh. Kudu sanggup ari boga kahayang madele Daud. Tapi keheula dagoan ku ngaing rek diimpleng heula deuleu Daud. Naon deui pangarsa? Tanya Pak Daud. Tapi si Bayu Irang tuluy geger nyeman bari sidakep. Teu kungsi lila, hus. Halimun anu tadi samar ayeuna jadi ngumpul di lureun batu kuburan. Tidinya sajirim kalangkang awewe make baju sing sarwa hejo. Buukna panjang ombak banyuan. Panona cureleuk endah katenjo semu samar. Eta cek Banyu Irang bari nuduhkeun. Eta lain jin biasa Daud. Eta si Fatimah jin gelis anu marengan silam sijan. Upama jin eta aya teu jauh ti silam sijan. Silam sijan moal bisa diserang ku makhluk saperti kaula deuleu Daud. Da eta anu sok marengan silam sijan teh deuleu. Jin Fatimah ambe paingan atuh silam sijan sakti. Waduh, asa bieung ari kitu carana mah tong boro-boro aing anu sifatna manusia biasa dalah setan pisan oge sieuneun geuning. Aduh cilaka, alamat gagal total usah teh yeuh. Cek Pak Daud na jero hatena ngagerentes. Kadengen ini kuncen mairan. Sumuhun malahan mere kungsi mere ilapat kana impian waktu peuting kamari. Lamun eta jin teh geus netep bubar harapan urang pikeun ngalawan. Tapi ayeuna manehna keur ngajauh ti silam sijan. Aing ge nyaho ieu teh mangrupakeun mangsa anu pas. Lamun telat saeutik oge jang jauhkan aing pasti gagal. Pak Daud gancang neundeun batu hideung kana pesak jaketna. Tenang pangarsa, tenang. Kuring rek langsung miang we ayeuna. Cek Pak Daud bari buru-buru pamit mengpeung waktu karek dur magrib. Di perjalanan ngahaja Pak Daud mawa mobil nate ngebut supaya tereh nepi ka imah si Hamid. Sedangkeun ini kuncen kapaksa dibawa heula kana mobil. Najan ari hatena mah Pak Daud deh kacida ijidna. Atuh sapapanjang jalan ke rumah anu diliwatan teh luak leok. Pikeun ini kuncen mah jika dijieun kasempetan pikeun ngagabrugan Pak Daud anu keur nyetir sagigireunana. Kituna teh bari gegerewekan ejle. Ih lalaunan atuh jang. Ieu nini sieun ieu bisi tabrakan. Lalaunan sujang. Cek sinini bari ngagabrug ngarontok ka Pak Hamid. Ka Pak Hamid punten ka Pak Daud. Atuh daek teu daek mobil Pak Daud teh kalah tambah oleng. Sedangkan Pak Daud kacida ambekna. Makana teu tatapasini deui
si Nini didorong satarikna ku leungeun kencana nepi ka nyorodot nubruk panto terus dicedak tarangna kana dashboard. Sut, cebrot. Aduh. Si Nini ngajerit dume sirahna asa eumeur. Cicing atuh diuk teh. Nyaho, aing teh keur mau mobil hayang tabrakan beuneunya. Cuk Padaud muncerang. Nini kuncen ukur nyengir pikawatireun. Aya kana sajamna perjalanan. Akhirna Padaud nepi oge ka Imah Si Hamid di wewengkon Batu Hiu. Didinya Padaud gancang turun tina mobilna bari gura-giru ngatrokan panto Imah Si Hamid. Mid. Hamid. Ya urang Padaud Mid ya. Gancang Mid buka Mid, gancang Mid. Kitu cek Padaud. Da biasana tara make uruk salam sagala Padaud. Teu lila ti jero imah kadenge aya nu nembalan bari mangmukakeun panteu. Oke, sakadap. Ai, kuning juragan. Manawi teh saha? Sok atuh kalebat heula juragan, manggegan, kalebat. Cek si Hamid semu heran. Dumeh geus rada lila oge Padaud karek aya deui nepungan manehna. Ye, dewek teh. Pugu aya perlu Mid ka ilaing. Kacida pentingna ye. Wayana we. Enterek dititah jeung si Badrun didapeuting ye teh gawe. Temal Padaud bari tuluy diuk dina kursi anu kaena geus saroe. Priogi naon gitu kan? Nyamang gawe atuh. Ari kenten-kentena waluran pisan mah mangga. Priogi naon? Kieu ye ari perlu nama Mid. Dengikeun nya. Ente ayeuna sampeur si Badrun meh aya batur. Tah ti dieu ente rek dibahanan batu ieu ye ku dewek. Engke ku ilaing teundeun ieu batu nah handapeun pangadengan pangsarean Silam Sijan di kontrakanana. Omat ulah nepi gagalnya sebab kutu beting ieu pisan ieu batu disimpen dina tempat pangsarean si Lam Sijan. Tah ieu duit tah uang muka heula nya keur buruhna duaneun. Sesana engke mun pagawean geus rengse ditambani ku dewek. Heuh, siap. Cek Padaud sakalian ngagolerkeun duit sagepok 10 ribuan. Aya meureun kana 500 ribuna lobana teh. Ari nempo duit mah najan berat bari hoream. Bari teu kapikir carana pikeun neundeun eta batu. Teu burung. Eta duit teh dirawatan ku si Hamid. Oh, mangga kan mangga. Abdi ayeuna kene oge bade nyampur si Badrun kangge ngalaksanakeun tugas ti saliragan. Nya, heuh, sok gancangnya. Kulantaran waktuna mepet pisan ieu, gancang. Timpal Padaud. Sanggeus mupakat kitu mah. Biur si Hamid tuluy indit rek nyamper heula si Badrun sobatna. Kitu deui Padaud mahena oge laju balik nganterkeun heula Nini kuncen ka imahna nu aya di Pasir Manggung. Para wargi sadayana caturkeun di imahna si Badrun. Harita si Hamid geus nepi. Sanepina ka imah si Badrun, si Hamid ngadon ngahuleng sabab karek kapikir kumaha hesena nyangkalak Lam Sijan. Sedangkan ayeuna kudu asup ka kamarna nya tangtuna asa mustahil bisa dilakukeun jika orai nyamperkeun paneunggel kasebutna. Harita si Badrun satengah nolak da dina uteukna geus kapikireun kumaha pibalukareunana. Maraneh duaan pan apal kumaha hebat jeung saktina Lam Sijan. Aing mah teu samilu-milu midah jeung we ku didinya ku sorangan ah. Kapan ilaing nyawa sorangan kumaha hebat jeung saktina si Lam Sijan. Kumo ayeuna kudu asup ka kamarna. Narek di mana jalan deuleu. Sok teu mikir ente mah Mid. Cek si Badrun. Aduh, wayahna Drun euy, wayahna. Tulungan heula urang.
piraku didinya rek tega ka urang. Keun we lah masalah asup ka kamar nama urang anu rek asupna liwat jendela. Maneh mah padu tempokeun we bisa ya jalan anu nempoeun. Cek si Hamid ngelengis maneh narek nekat sabab dicara iwal ti liwat jendela. Itu lamun hayang menang buruhan mah. Nempo sebatna nu ngalengis jiga kitu, si Badrun jiga karunyaeun oge. Antukna manehna nyanggupan. Nya ari kitu onaman mah sok we. Tapi wayahna nya urang mah tugasna nempokeun hungkul di tempat terdanggang, siap? Teu naon Ladrun, teu naon. Anu penting mah ya batur we nu ngawaskeun. Cek si Hamid setengah masa bodoh. Nu satuluyna sarengsena Badami itu jeung ieuna. Duanana harita Mariang dina motor RE King nuju ke arah Cimerakeun. Para wargi sadayana peuting harita kaayaan di sabudeureun imah kontrakan Lamsijan anu aya di tukangan kantor kecamatan Cimerak. Estu sepi jempling rehe combrek. Bubuhan waktu geus nunjukeun jam 12. Seeutik oge taya kadenge sorak sakadang jangkrik atawa sasatuan sejena. Kabeh ngabaretem percis jika nuker demo mogok nyawara. Di pelebah kebon kalapa sorang ngorosakna daun gararing anu katincak disada. Najan sate kapola ditincakna launan. Salingker si Hamid harita nyalingker satu kangen tangkal kalapa nu aya pipireun imah kontrakan. Panona manco kana jendela kamar. Cejantungna ngadon ratu tutunggulan waktu ngaluarkeun linggis leutik tina jero bajuna maksudna rek nyokel jendela. Aduh, kira-kira nak kanyawan moalnya euy ieu aing. Hayang nyaho rek ditong heula tina bilik bisi can malolor jelemana. Cek si Hamid ngagerendeng alon bari katayep si Hamid ngatayap ngadeukeutan jendela imah. Didinya si Hamid terus ngintip ka jero tina sela-sela bilik anu carang. Bre tetela di jero kamar teh sasaha. Sebab kapan Lamsijan mah geus meh saminggu lebih di Ciujelang wae. Sedangkeun si Lili sobatna pan keur balik heula ka lemburna. Nempo kitu atuh si Hamid ngarasa bunga sabab pikirna ieu mangrupakeun kesempatan hade pikeun manehna ngalancarkeun aksina. Kalayan teu loba mikir panjang deui, si Hamid gancang nyongkel engsel jendela ku linggis leutikna. Seret cetwe. Gancang pisan tanpa nimbulkeun sora daun jendela teh kiwari geus lesot sabeula. Si Hamid gancang ngalacat kana kusen. Saterusna asup ka jero kamar. Reket. Sora lengkah sukuna kadenge dina talupuh. Najan geus ngusahakeun diri ngatayap tapi angger pating rareket. Satuluyna geus asup ka jero kamar. Tina saku bajuna si Hamid ngaluarkeun batu hideung herang. Kalawan teu loba mikir deui, eta batu harita keneh diteundeun dina handapeun kasur. Sanggeus kitu mah dada si Hamid karasa ngemplong. Sebab tugasna teu manggih halangan harungan. Malah bisa disebutkeun lancar, lancar jaya. Tapi karek oge si Hamid rek ngalacat deui nuju kaluar. No atuh gebeg teh. Si Hamid kacida ngagebegna. Beungeutna ngadak sempapias lieur teh getihan. Awakna ngageleter lilinieun. Panonna molotot sabab dina luhur kasur kiwari katempo anu ngajepat. Tetela Lamsijan keur sare meniti beranaker. Aduh, cilaka. Badrun, tolong Badrun. Cek si Hamid ngagorowok
bakat ku soak bari ngagojleng luncat kana jandela jeleng tapi kerek curalit gebruk si Hamid mubuh ngacuralit sabab bajuna aya nu metot ti tukang awakna tuluy namru dina talupu anehna waktu mata si Hamid ngareret lamsijan teh ngan ukur malik wungkul sarena jabak karek ukur malik wungkul dina sarena jabak kerekna meninya gerek atuh pugowe si Hamid beuki soak bari jeung sieun si Hamid gentak udang maksudna rek luncat deui kana jandela tapi kajadianana persis jiga tadi setiap mana rek luncat maka bakal anu menyeng di tukangna bajuna anu menyeng malah ayeuna mah ragragna teh kagigireun lamsijan pisan tau kap kabeneran lamsijan anu keur sarete leungeunna nangkep ka si Hamid anu beuki ngayak-yak soak aduh ampun tolong aya juri gitu cek si Hamid gogorowokan kajadian eta tangtuna nimbulkeun kageruhan pikeun para warga anu kabeneran ngadengieun naon cek salah seorang warga bari gancang kaluar ti imah sedangkeun nu sawarehna deui geus ngalingkung imah kontrakan lamsijan aya nu minta tulung euy di jero imah kontrakan euy temal warga nu sejena gancang beberapa tona euy kitu parentah nu liana kalayan teu nunggu lila deui dua orang warga ngacecek panto hareup kontrakan sanggeus panto ngajeblak puluhan urang arasup nyamperkeun ka kamar bari samapta ku pakarang barang geus araya di kamar ana breh teh dina kasur aya saurang jalma keur kokosehan sasoranganan bari gogorowokan minta tulung tolong hei nasa ilainga aya naon tanya nu boga imah sabab teu wawuheun ka si Hamid lantaran kapan anu ngontrak di imah manehna teh si Lili jeung lamsijan tukang buku coba teh eta si Lili depan keur balik bebeja ka manehna kamari sedangkan lamsijan mah pan aya di Cijulang izin ka manehna moal salah ieu mah bangsat Kang tuh tempo jandela oge pan dicongkel Kang gancang barogon Kang urang bikeun ka pihak anu berwajib Kang kitu cek tatangga nu sawarehna kadenge mairan gancang galian euy galian leuweun jeung sukuna Kang saterusna dua urang lalaki ngabarogod si Hamid anu masih kene soak di tempat sare aduh ampun Kang ampun ulah dibawa ke polisi kuring mambung diberok Kang ampun cek si Hamid ngalengis batina ngarasa kaguncang ku aya hal eta komo waktu nyaho ieu dina kasur teh tetela eueuh jalamaan jeung eueuh sasaha anu jadi pertanyaanna nah saha atuh anu tadi jiga lamsijan nangkep ka manehna para wargi sadayana gancangna carita caturkeun poe isukna dipilakna Pa Daud nu aya di Batu Karas dua orang polisi make mobil patroli datang pikeun minta keterangan ka Pa Daud dumasar kana hasil interogasi ti Hamid anu netelakeun yen Pa Daud salaku dalangna anu geus nitah gawena atuh teu bisa pajar kumaha Pa Daud kudu milu heula ka kantor polisi pikeun ngajelaskeun pikeun netelakeun duduk perkara anu sanyana dasar Pa Daud waktu di kantor polisi teh lain kalah sadar tapi kalakah ngambek sabab ngarasa dirina teu dihargaan ku polisi maklum sanu teu nyaho atuh ka Pa Daud anu kasohor jalema pangbeungharna
Najannya posisina ayeuna keur pisah jeung pamajikanana, tapi pangaruhna masih kuat, utamana di kalangan para pejabat jeung kapolisian. Akhirna duka kumaha carana poe eta keneh oge Padaud bisa balik deui ti kantor polisi. Bari teu kapalang si Hamid anu geus ditahan oge bisa dikaluarkeun deui. Tah kitu saktina artos mah pamiarsa. Alhirup bil pulus wali salapulus ku kulutus, teu boga pulus mampus. Jadi ku boga duit mah sagala oge gampang. Loba duit loba dulur, teu boga duit kala labur. Lain dulur lain batur, nu puguh mah duit anu ngatur. Tah kitunya. Eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.